Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu dinten Rebo 8 Oktober 2025 masih dina suratun Nahli ayat ke-70 hiji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu jeung ari Gusti Allah fadzola ngutamakeun Allah atawa ngelebihkeun Allah, bisa oge ngunggulkeun Allah ba'dukum tina sawarehna anjeun ala ba'din ngelehkeun nu sawarehna deui fi rizqi dina masalah rizki. Jadi tong aneh lamun nu sangsara pisan, nu beunghar pisan, atau ongko jelema teh gagah ganteng kuat tapi sangsara, aya deui nu lemah tapi beunghar, aki-aki beunghar teu aneh, pemuda anu sakitu jag-jag waringkes sangsara. Tah eta teh Allah anu ngutamakeunana, anu maparin rezekina saterasna. Famal ladina fudilu mangka henteu ari pikeun jalma-jalma fudilu anu diutamakeun rezekina, anu diunggulkeun rezekina birod di kana yen kudu ngabalikeun rizkihim eta rezekina jalma-jalma anu beunghar ala ma malakat aimanuhum, kasaha kana perkara anu boga anu ngamiliki aimanuhum hamba sahaya. Sok pasihkeun ari kapungkur mah ngan ayeuna mah hamba sahaya tos daya paling fakir miskin yatim piatu nu musafir nu di jalan Allah, tah pasihkeun kadinya ngabalikeun rezeki urang au rezeki urang ti Allah anu lebih, sabab pampi dibalikeun kala kadosa seueur harta benda ari teu dianggo infak jeung sedekah. Fahum mangka itu jama-jama kabeh fihi tina perkara kanikmatan sawaun sarwa kabeh ge nikmat nama rek nu beunghar nu sangsara nikmat nama ku Allah dibere sami, malahan nu sangsara nu leuwih nikmat mah kadang-kadang kitu. Sabab nu beunghar mah boro-boro ngadahar daging da kolesterol teh ya cenah. Tah eta teh nikmat mah disamikeun ku Allah. Afa bi nikmati nah atuh tina nikmat nu dipaparinkeun ku Allah teh Allah tegasna ti Gusti Allah ya jahaduna sok diingkari, sok diingkari henteu syukuran kalakah dipake teu puguh. Saterasna wallahu jeung ari Gusti Allah ja'ala lakum ngajadikeun Allah lakum pikeun anjeun min anfusikum ti diri anjeun sorangan tina tulang sulbi jeung tulang rusuk ajwajan nyaeta pasang-pasangan jodoh anjeun awewe jeung lalaki. Wa ja'ala jeung dijadikeun lakum pikeun anjeun min azwajikum ti istri-istri anjeun ti pasangan-pasangan anjeun banina nyaeta anak-anak puputra seueur putrana, baik itu banina lalaki budakna teh wa banati atawa awewe sami sadayana kita ewentenna. Wa hafadatan jeung Allah ngajadikeun hafadatan nyaeta incu-incu pikeun anjeun. Incu geus baranahan loba eta teh anugerah ti Allah. Saterasna wa razaqakum jeung Allah ngarezkian ka anjeun minat thayyibati tina perkara rezeki anu sae anu halal anu barokah anu nikmat jeung anu opat sehat lima sempurna jeung sabana thayyibati pokona alus ngan hanya ka apabil batili nah atuh ari kana kabatilan yu'minuna anjeun maka iman ka dukun, iman ka buli-buli, iman ka keris sakti, iman ka naon deui berhala atatapekong eta teh naha capet tanyana teh. Wa bi nikmatillahi jeung kana nikmat ti Allah hum itu jama-jama yakfuruna asok mengingkari asok kafir teu syukuran harta bendana dianggo sakadaekna we sakahayangna teu sesuai jeung perintah Allah. Tah kapali dieu. Saterasna wa ya'buduna jeung maranehanana ibadah min dunillahi salian ti ka Gusti Allah. Ibadahna teh kana berhala, kana seuneu, kana tatangkalan, kana gunung. Padahal eta teh anu disebatan tadi teh berhala teh malayamliku teu ngamiliki naon ogenan lahum
pikeun anjeun rizqon kana rezeki nu ngarejekian mah Allah sanes eta minas samawati baik itu ti pirang-pirang langit wal ardi jeung ti bumi sayan saeutik ogenan wala yastatiun jeung eta berhala teh teu nguasaina naon teu boga kekuasaan saterasna fala tadribu jeung ulah ngajadikeun lillahi pikeun Allah amsala kana perumpamaan teu aya umpamana bagi Allah pami diumpamakeun kana sanes atawa sekutu ka Allah eta disebutna musyrik ka Allah innallaha sanyana ari Gusti Allah ya'lamu maha uning Allah wa antum jeung ari anjeun kabeh la ta'lamuna henteu apa kana perkara-perkara nu gaib kana perkara-perkara anu teu acan dipaparingkeun elmuna ti Allah jadi tong ngalalangkungan Allah upami teu apa mah teu apal beh ulah nyebutkeun apal bari eta teh jijieunnan tah kitu jadi urang sadayana mudah-mudahan ku Allah dijaga diraksa tina pamusyrikan barakallahu li wa lakum sakalimat dua kalimat mugi aya manfaatna insyaallah patepang deui dina dinten anjing dina waktu anu sami sadaqallahu ladhim wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.